Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di dia di channel A Hidayat Journey. Ya teh nyaeta episode kedua tinu Wayang Journey. Lamun dina episode kahiji orang kuring ngajak orang pikeun ngaminitian hiji perjalanan dina episode ieu orang hayang nyaritakeun hiji hal anu leuwih pribadi. Nah kuring ayeuna nyieun wayang journey? Jawabana sebenarnya kuring hayang ikut ngamumule bahasa atau budaya orang sorangan, nyaeta budaya Sunda. Budaya nu orang dilahirkan di dia di Bandung, terus bahasa orang awalnya nyaeta bahasa Sunda. Hiji kecap anu sederhana, tapi lamun dipikirkan hatina jero pisan. Ngamumule lain saukur ngajaga supaya hiji budaya teleungit, tapi ngamumule teh aya rasa miara, aya rasa mekanyaah, jeung aya rasa boga, sabab hiji budaya moal hirup ngan saukur disimpen budaya di kudu dilestarikeun, kudu dipake, kudu diwariskeun, jeung kudu terus dipere ka generasi nu bakal datang. Kuring lahir jeung hirup di tanah Sunda. Tileutik urang ngadenge bahasa Sunda, ngadenge istilah-istilah Sunda, surudut gaplok, terus engklek, terus tatarucingan, terus ngadengekeun kolot ngobrol, ngadenge heureuy, ngadengekeun carita dongeng. Tapi bagi ka dieu urang sadar yen loba hal anu baheula karasa biasa, ayeuna malah jadi hal anu kudu dipelajari deui. Bahasa Sunda misalna dulu mah urang mah teu kudu mikir, ngomong Sunda teh biasa, tapi ayeuna teu sakabeh barudak bisa ngobrol Sunda kalayan lancar. Jeung eta lain salah saha. Zaman memang berubah, lingkungan, cara berkomunikasi berubah, lingkungan berubah, teknologi berubah. Tapi justru kusabab berubahna zaman, ku urang kudu mikir kumaha carana budaya Sunda teu leungit tetep hirup di zaman perubahan ieu. Kuring teu hayang nyebut generasi ayeuna kudu balik ka zaman baheula. Teu kitu. Urang moal bisa balik ka masa lalu. Jeung urang oge teu kudu, urang kudu maju, urang kudu adaptasi jeung zaman, tapi maju teu kudu hartina mempohokeun akar. Urang bisa ngagunakeun teknologi modern, tapi tetep nyaritakeun budaya Sunda. Siga ayeuna saya posting di YouTube budaya Sunda ngarah generasi apal bahwa aya nu ngaranna budaya Sunda. Jeung dirinya kuring ningali wayang teh luar biasa. Wayang geus ngalangkungan loba zaman, generasi robah, teknologi robah, cara hiburan robah, tapi wayang masih bisa dicaritakeun, masih bisa dipagelarkeun, masih bisa dijadikan bahan obrolan. Siga ayeuna masih bisa dijadikan sumber pengajaran sejarah. Ngan masalahna bahasa, ngan masalahna naha generasi ayeuna masih daek ngadengekeun. Ngan masalahna ayeuna masih teu sih generasi ayeuna ngadengekeun wayang. Meureun lain kusabab wayang ieu teu menarik, bisa jadi cara urang ngenalkeun wayang ka pamiarsa sadayana teh kudu dirubah. Nah,
ku naon, ku teknologi atau kumaha. Jadi kudu dipelajari ku urang sadayana. Coba bayangkeun aya budak ayeuna unggal poe nyekel HP, nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Instagram, film, Netflix, terus hiji poe aya nu ngomong, hayo urang lalajo wayang. Meureun jawabana wayang, bosan ah. Tapi lamun orang datang layan cara anu berbeda, hayo orang kenalkeun toko ieu, ieu ngaranna si Cepot, ieu ngaranna Arjuna. Terus orang kenalkeun toko-toko, terus saha dalangna, terus orang teh nyaritakeun ieu dijieuna ti nu naon, terus saha anu pertama kali ngomongna. Jadi tiba-tiba jadi menarik sebab orang teu langsung mitra maranehna resep, tapi ngajak maranehna penasaran, iya teh saha sih si Cepot, cenah eta Cepot, ieu teh Mang Cepot, Mang Cepot, ieu teh artisna wayang golek nya. Dan nya yang kuring mikir rasa penasaran teh jadi awal tina rasa cinta. Orang mau bisa maksa jelema cinta ka hiji budaya, tapi orang bisa ngajak maranehna kenal. Nalika geus kenal jadi resep, nalika geus resep jadi bisa hayang diajar, nalika geus diajar bisa jadi muncul rasa boga, jeung nalika geus boga rasa barulah aya kahayang pikeun ngalestarikeun budaya Sunda atau budaya sorangan. Eta salah sahiji alasan simkuring bade ngadamel wayang Journey. Kuring teu ngaku nyaho budaya wayang, kuring oge lain ahli budaya, kuring lain budayawan, kuringan jalma orang Sunda anu ngarasa yen hal-hal anu urang kenal ayeuna kusabab tos dipohokeun ku sabagian warga Jawa Barat. Sok ayeuna di kantor, di mana di pasar, bahasa anu dipake pasti bahasa Indonesia. Paling Sundana sabaraha persen. Mang kalau misalnya isuk-isuk we lah, ibu-ibu pasti ngobrol teh dia tukang sayur, Mang ada ikan, nah, mau nanya, Mang aya lauk teu, nah, model gitu pasti tanya teh bahasa Indonesia.